sing hade ka diri urang, oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian iya aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajazara'i. Aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae japaran ti kokosen atuh parti kokosen deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing hade urang babarengan ya sing hade negara nu sejen mah kajian rusaknya asal ulah Tangerang bae. Pan cenah rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa. Yuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masyaallah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut lu fakir. Namun ayah kiai nak ngedeng begitu. Assalamualaikum. Apa majikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun ke istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang kiai. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini nak. Ya bang mana mau komplain kawan menta bejakeun keur sare can bisa jadi kieu teu bisa nyambut. Assalamualaikum.